man fattara fihi shaiman kana magfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana magfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allah tunu ditentukeun mimiti na muncul fajar waktu teh tepi ka surup panon poe disertai ku niat ti peuting. Eta ngaranna puasa ceuk syarat. Ti peuting niat puasa kagambar bahwa puasa teh turun dahar, nahan dahar, jadi teu dahar teu minum teu jima, timimiti surut panon poe nepikeun ka timimiti muncul fajar tepikeun ka surut panon poe nu kitu ngaranna puasa. Aya nu teu dahar teu minum teu jima ge tapi teu niat lain puasa. Aya teu dahar teu minum tapi gering di rumah sakit lain puasa. Sarua bae. Aya teu niat peutingna teu dahar teu minum teu jima emang eueuh dahareun eueuh inumeun. Eta ge lain puasa kene. Aya mah puasa ceuk sara. Mun carita sara berarti Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat, secara majazina jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu di mana Allah nerangkeun puasa di Quran. Mana ayatna ye tadi dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu. Gusti Allah menyeru ka alladzina amanu yakni jelma-jelma nu iman. Alladzina isim mausul amanu silah wal mausul mausilati fi quwwatil mustaq sarua jeung al mukminun. Digerokeun ku Gusti Allah, diseru ku Gusti Allah dititah. Wahai jelema nu ariman, rek lalaki rek awewe di mana bae ayana satungtung hirup keneh kutiba alaikumusiyam dipardukeun ka marana kabeh puasa. Jadi seruan Allah teh ka alladzina amanu. Yahudi teh diseru ku Gusti Allah jata manggeus pisuluh neraka. Nasrani, Kristen, Katolik, Protestan teh dititah ku Gusti Allah tama bakal jadi panghuru neraka jahanam. Budak Konghucu Hindu teh dititah puasa ku Gusti Allah. Lengkap doang tama hirup ge. Moal kebal ku aing ge bebas-bebaskeun jeung Gusti Allah aing geus jadiakeun neraka 7 neraka teh tah jeung ti eta. Ku aing dititah mah di mana bae ayana jelema nu iman ka aing, iman ka Rasul aing. Iyalah urang kabeh anu khususna umumna di mana bae dulur urang mukminin mukminat sadunya diseru ku Gusti Allah kita ngalaksanakeun. Alhamdulillah ya Rabbil. Besi aya nu ngahiri urang cikupa misalna pan urang dititah puasa ai umat nu baheula teu kitu. Aya anu ngahiri emang hirian urang cikupa. Kakana diberi duit 100.000 adina 50 adina ngasah pedang ngahiri dire sama dibere kene ieu mah pugu geus dijodoh-jodoh ngajodona nang Gusti Allah. Kakana boga pamajikanna rada jore, adina boga pamajikanna rada geulis ngahiri dek dibunuh
tarolong cukup eta. Ulang gitu-gitu teh. Saya ge, urang dititah puasa, besi aya nu ngahiri cek Gusti Allah. Disinonimkeun kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sakumaha dipardukeunana puasa ka umat maraneh kabeh. Ka memeh maraneh kabeh umat memeh maneh ge sarua dipardu. Umat Kangjeng Nabi Musa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Isa aya puasa. Umat Kangjeng Nabi Ibrahim aya ngan beda doang. Di umat Kangjeng Nabi urang mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam puasa teh sabulan terus kontinu berturut-turut. Umat Kangjeng Nabi Isa mah beda, sapoe puasa sapoe ente, sapoe puasa sapoe ente. Geus nu sabulan teh 15 poe memehna dititah puasa genep poe. Nah ku urang Kristen ditambahan sabulan Sya'ban nyana puasa bae ditambahan jeung Ramadan eta nu nitah ti Gusti Allah. Teueuh panitah nyana doang kahayang nyana supaya dianggap hebat, supaya dianggap nyana teh ahli ibadah. Hayang dibarere duit, hayang disumbang, hayang diagung-agung, hayang dimumule dimuliakeun. Nah ye akhirna dibatalkeun ku Gusti Allah. Puasana ulah pas kitu kieu bae puasana ye cara puasa urang. Cara puasa anu diturunkeun ka Kangjeng Nabi urang sabulan camplong. Itulah bunga jasa urang ku Gusti Allah kita puasa di jero bulan Ramadan. Sebab Kangjeng Nabi syahrul Ramadan syahrun kataballahu alaikum syiyam. Bulan Ramadan eta bulan nu ku Gusti Allah dipardukeun puasa, disunahkeun qiyamul lail, nu mantap faman shoma wa qama imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladatu ummu. Sajelema nu puasa di bulan Ramadan, pentingna qiyamul lail tarawih, motifna imanan wa ihtisaban, percaya penuh jeung karena Allah teu karena makhlukna, maka eta jelema nu ngalaksanakeun puasa jeung tarawihna kharaja min dhunubihi kaluar ti dosana bersih eueuh dosaan percis kos kakarak dilahirkeun ti rahim ibuna. Alhamdulillahirabbil mudah-mudahan urang kabehan dihampura dosa ku Gusti Allah sehingga orang balik ke alam kubur orang bersih tina dosa, orang salamet tina siksa Allah sehingga orang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi man fariha biduhuli Ramadhan sajelma anu bungah jasa ku asupna bulan Ramadan, ku datangna bulan Ramadan. Arramahullahu jasadahu alan nirar, maka Allah ngaharamkeun kana jasadna ka neraka. Waduh. Bungah doang ku datangna bulan Ramadan haram ka neraka. Bungah doang can puasa can naon. Can puasa can naon bungah doang geus moal ka neraka bae geus. Ngan ai bungah mah pan lain disungut di dieu tah. Di dieu. Mun ditanya, "Ye kabehan sia bunga teh teh ye asupna bulan Ramadan." Geus dibejaan ku kiaina bunga. Mun ditanya mah, naon sebabna nu mentak bunga? Eta ngabuburit rame. Di Citra Masya Allah bari ngadaguan kebegan jagong antingna gede sabola buukna beureum sabola eta bae taresep jasa aya nu lain kitu aing mah lain kitu bunga ya kunaon bunga teh aing mah lain naon bukana doang aduh asana kunaon mah
rujak, di dia sirup, di dia kopi, di dia susu. Hampir aing teu bisa salat maghrib. Eta doang tah ieu bunga teh. Aduh, macam-macam aing saurang deui mah lain, aing mah bunga puasa teh sahur doang sahur. Kunaon ngasana geunah eta sahur teh. Jadi geunah kan ku emak aing. Jadi itu nikmat jasa sahur aya. Tapi aya nu kieu di Cikupang mah aing bulan puasa lain kuna naon. Ciloknya heubeurang. Eta bae nganyodo maghrib bae. Ambo pohara aja. Masya Allah, macam-macam jasa jelema bunga kedatangan Ramadan teh macam-macam. Memang lamun encannya mah kajrona Ramadan pasti kitu mah. Mantap kudunya heula kana jerona kana eusina Ramadan. Aya naon sih? Pasti urang ge bakal bunga. Lamun nyaho keagungan Ramadan, mun nyaho ka kemuliaan Ramadan, mun nyaho kana kagagahan bulan Ramadan, pasti sahabat ge bakal bunga. Ai kitu kumaha Ramadan? Ramadan mah lain sambarangan. Nomor kahiji tadi dijelaskan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Kagagahan bulan Ramadan bisa ngahapus dosa nu geus jeung nu encan coba eta. Gagah jasa ta bulan Ramadan. Beberean bulan Ramadan teh gagah bisa ngahampura dosa nu geus jeung nu encan. Kakarak mantepnya. Urang ge kadatangan jelema teh aya anu bunga ka urang, aya anu biasa-biasa bae ka urang, aya anu sebel kadatangan jelema teh. Aya anu datangna ka urang ngabungahkeun jasa, di mana datang sonona luar biasa, ngobrol tepati loba begitu ku urang nanya naon kebutuhan. Dicumponan ku nanya manehanana bahkan delewihan bahkan ngajangjian di manehanana ieu mah kakarak sakieu ke bulan hareup mah mungkin 2 lipat insyaallah mudah-mudahan kula aya milik bae asana ka ditu nama ecak dibuktikeun ku nya unggal bulan mere nyana teh di hareupeun ieu mah kieu bae ka mananya Pak Haji nu eta teh tah di arep-arep sebab bunga. Aya nu biasa-biasa bae datangna ka dinya aya habar mah bunga mere mati lo. Beres tadi. Aya nu ka dinya dengan mawa ceurik doang. Mawa ceurik ka dinya teh. Kunaon? Penta tulung jakenan. Anak geus asup sakola kurang duit 2 juta. Nu kamari ge can dibayar. Ya kuareng minta tulung deui bae. Tah, eta mah lamun datang deui teh bebeja ka pamajikan, bebeja ka haji eueuh kitu. Eta teh tamu teh macem-macem. Ieu keur carita jelema nu henteu ikhlas. Datangna bulan ge sarua bae tah kos kitu teh. Lamun bawahan kadatangan atasan bunga lantaran atasan biasana sok barabere. Tapi baheula nu kuari mah lain, justru atasan teh neken ka bawahan, bolon kuari mah. Balamal mun kadatangan pimpro teh bunga, tapi kuari mah mun kadatangan pimpro teh sebel lantaran pimprona nyundatan malulu. Eta di ditu di Malaysia. Menang niru di Indonesia eta ge sarua. Baheula mah kadatangan bupati teh bunga lantaran bupatihna nyumbang, bupatihna tah jang anuna. Kuari mah bupati geus telepon ka camat kondisikan saya mau datang, goblok teh bupati. Itu di Lampung tau kos itu. Menang niru di dia di Jakarta. Jadi kos karar itu kuari mata. Baheula mah lamun di sekolahan datang penilik buah eta guru bunga kabeh, budak bunga kabeh lantaran dek dibere ilmu, dek dibere penerangan, tur manehanana nyaritakeun aya kelebihan dana di atas jang guru. Kuari mah penilik datang ke sekolahan nyana menta dikondisikeun tolol di goblok. Eta di ditu di Jogja teh mah. Sekolahna di Jogja tuh di dieu ge diteruskeun karari itu. Nariruna Yahudi bae kabeh.
Jadi tebunga. Guru kedatangan penilik emang bunga henteu merengkat. Irisan. Tungtungna manu ditekeun orok kondisikan buat atasan kita. Jadi karar itu ya. Seuri heueuh meureun tah kajian kumaha teh. Guru tanu seuri guru kajian itu. Tetep cali berlain deui. Nu beres. Mudah-mudahan ku ayeuna pangajian ieu jadi beres. Bawahan jeung atasan beres, rakyatna jeung pejabatna beres, muridna jeung guruna beres. Kuari mah boro-boro dek kadatangan bupati atau atasan. Boro-boro dek kadatangan pimpro, boro-boro dek kadatangan penilik, ya bawahan teh. Sangkilang murid dek kadatangan guru ngirisan. Murid dek kadatangan guru ngirisan. Emang kuna urut bulan kamari ge guru ka dieu aing kotok can kabayar. Kuari dek datang di embe asana ye. Guru begitu teh. Eta kiai eta. Bangsa kiai Golkar biasana guru teh. Masya Allah hese biasa anu kurang datang teh jelema bunga. Coba lamun kadatangan ku kiai bunga jasa emang gonon gitu. Nya nama mau berkah tadina aing keur memeh datang mah dagang teu maju barang kadatangan nyana mejejes darah. Tambah lebay bodalna diangkut ka atas punya. Eta teh bunga takut itu. Aya teh guru bae ge salah guru ngaji bae ge salah kiai bae ge salah. Oh atuh ka ditu nang sangat didik ke di Indonesia sehingga kadatangan kiai bae ge teu bunga luar biasa. Ndek ngundang mubalik bae masih perhitungan gina sabar duitnya. Kok gitu sih? Itu de kumaha ilalakona kok bisa jadi kieu gara-gara bintang film milu jadi dai. Gara-gara musikus jadi dai, anu nyana mah memang fokus kadinya lain dek dakwah aju kiaina deui ka bawah. Tungtung nama ambalayah kabeh. Teu bunga kapanggih jeung kiai, kapanggih jeung guru ngaji teu bunga lantaran nyana sarua jeung preman di sisi jalan. Di pengkolan ojek di Pasar Baru Tangerang. Naon bedana? Ngan dieu mah preman bersorban. Lamun di itu PNS mah preman berdasi, lamun nanti itu mah geus puguh preman bergelang bahar. Jadi gua hari emang gila lakon jadi preman kabeh. Mudah-mudahan orang kabehan jadi preman Allah, berani maju demi Allah, berani berkorban demi Allah. Kajian orang jadi preman Allah Subhanahu. Atributna bebas dekumaha bae. Gagah Ramadan. Ku gagahna bulan Ramadan urang bunga. Sebab kahiji bisa ngalulitkeun dosa-dosa urang nu enggeus jeung nu memeh. Masya Allah cak urang pahara amat eta bulan Ramadan teh. Nomor kedua, Ramadan eta bisa supidati sayatin setan bisa dibelenggu ku Ramadan. Bisa dirantai ku Ramadan teh. Ku kagagahanna bulan Ramadan setan-setan jeung jin teh dirantai ku bulan Ramadan. Saha nu bisa ngarantai ka setan? Ka anak urang teu bisa ngarantai. Nazarudin ge teu bisa dirantai. Para resejata senturi teu bisa dirantai sebab acak-acakan ka dituna. Ieu mah jurig dirantai ku Ramadan. Mudah-mudahan Nazarudin beunang dirantai ku Ramadan. Bangun greget cenah. Boleh disebut-sebut sebab sama terus ke istana jurusanana. Antupkeun welanan. Aduh, Masya Allah, diurang sabaraha ranteun ngomongnya. Rantena apa tuh bisa dirantai sih? Mun bener-bener jangan rantena, bebeja ke kula, siap kula pangodokan aya kene. Tukang nyeun rantai di pangodokan. Nang neng nong. Ya teu nyahoun. Ya, setan teh dirantai ku bulan Ramadan, ku kagagahan jeung ku keagungan Ramadan, setan dirantai. Masya Allah. Geus asal asup ke bulan Ramadan, urang geus moal babarengan deui jeung setan kecuali jelemana nu ngahiji jeung setan.
Lain deui eta mah. Dak para ulama ngajelaskeun hadis eta nafsiran eta rami. Dipertanyakeun ku ulama di zaman sahabat keneh, pan setan dirantai. Pan atuh di bulan puasa nu bobogohan terus bae. Nu ngabuburit make celana pendek. Eta aing mah resep ngabuburit ka puring teh eta doang tah. Loba urang rajek teu make celana panjang. Insyaallah resep cenah aing. Pan ada setan tang gitu ngaranna teh. Dipertanyakeun kunaon eta? Oh, ieu setan teh nu dirante mah nu marodah. Jin-jin jeung setan raja-raja na adapun anak buahna malah satir anak buahna mah. Ceknya diantepkeun bae lah bebaskeun anak buahna mah. So masalah lamun rajana dirante bener-bener nu ditengkel kayu nu di non guha dirante anu di laut di batu anu ditanggal caringin roboh tanggal caringinna durwante macem-macem aya anak buah nama teh sabaraha ieu ceukna teh diantepkeun berkeliaran ngan nyanang geus teu bisa karajana mah aya nu kitu nyaritakeun aya anu setan dirante teh lamun urangna puasa na rapih jeung bener nyana teu bisa ngagoda ka urang. Mun urang puasana sesuai syarat jeung rukunna, setan teu bisa ngagoda ka urang sehingga puasa urang mulus ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macam-macam penafsiranana. Gagah bulan Ramadan teh lain letik-letik bulan lantaran kagagahanana bisa ngahampura dosa samemehna jeung sanggeusna bisa kitu sukidatis sayatin wa marwatu jin kagagahan Ramadan selanjutnya naon deui gulikat abwabun nar lawang neraka langsung ditutup dengan agungna bulan Ramadan eueus nu bakal ka neraka tutup lawang neraka gagahna bulan Ramadan teh bisa nutup lawang neraka bahkan wa futihat abwabul jannah lawang surga dipolongo-polongokeun kuari teh geus mulai kuncina geus tinggal brah jadi kagagahan bulan Ramadan teh hiji ngahampura dosa memeh jeung dosa nomor kadua bisa ngarantai setan jeung jin nomor katiluna bisa nutupan neraka lawang neraka ditutup kabeh palam yustah minha babun hiji lawang acan nu dibuka nomor kaopatna putihat ababul jannah lawang surga dibuka dipersilakan untuk orang yang berpuasa masuk surga lewat jalan mana baik bahkan aya hiji lawang sumia rayyan babroyan la yadkhuluh moal aya nu bisa asup kana eta lawang ila shaimun kecuali nu pararuasa hungkul jelema nu puasa aya lawang khusus ngaranna babur rayyan dalam mana bagi silakan ngan aya nu istimewa bagi jelema nu sok puasa di bulan Ramadan nah aya babur rayyan memehna di dinya disadiakeun minuman heula ketika urang asup ka surga geus ngararinum geus teu hayang nginum naon dahaga saeutik-saeutik. Masya Allah gagah jasa bulan Ramadan bahkan lain sakadar sakitu sapoe-sapoena 100.000 jelema nu dimerdekakeun dibebaskeun tina neraka penghormatan terhadap bulan Ramadan 100.000 manusia per hari keluar di neraka anu mestina disiksa ya menang dispensasi ti Gusti Allah Subhanahu wa taala manehanana bisa dikasorgakeun bebas tina neraka. Ya Allah mentak gelain lalagaan ya Allah bae ngahampura sakabeh dosa urang ku agungna bulan Ramadan maknya urang ndek dibawa dosa urang ka bulan Ramadan rugi amat Allah bae Allah nu boga langit bumi ngahampura ka dosa urang kunaon atuh gara-gara urang teh jadi bebesanan bae teh teu ngomong jadi doang bebesanan atau tadina urang bobogan jeung itu hebat di kawin ku batur eta urang datang ka kuari jeung kawitna tolol teh
ulah kitu atawa deuk menang keuntungan tadina partner bisnis urang teh jeung itu akhirna teh jadi urang teh partner bisnis teh jadi dagangna itu keuntunganna gede urang tinggalin bendu urang nanaonan jak kabeh ge geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala mantak budaya Jakarta mah budaya Jakarta ieu asal deuk Ramadan be minta hampura ka indung ka bapa minta hampura ka dulur minta hampura ka tetangga, minta hampura ka sesama. Ia adalah budaya Jakarta tah. Ieu maksudna Allah bae ngahampura, ieu urang geus silih hampurakeun. Tah kitulah mentak wayahna nya, komo nu boga pamajikan dua mah nya. Boga pamajikan dua mah wayahna, aduh kaji gitu kumaha ieu. Saya bingung bae aing minta hampura ka mana. Nu kolot jeung nu ngaret terepeh jasa. Masyaallah, masyaallah. Nah, cek tadi ge saha jelema nu puasa imanan, percaya. Artinya percaya tasdik, nemah luar biasa karena Allah siap diperintah ku Gusti Allah. Puasa teh siap jasa. Lemah jasa ridho jasa diperintah puasa ku Gusti Allah. Geus teh pokona mah eueuh dosaan eta jelema. Asal siap lemah. Urang mah lain kadang-kadang lamun diperintah ku komandan menemah jasa tapi diperintah ku Allah mah waduh nyungkelit bae. Polisi tamtama prajurit dititah ku komandanna siap dan. Saya lakukan perintah dan. Abri kitu kene. Dititah ku komandanna siap dan. Kita puasa tidak siap loh. Waduh eta lamun dititah ku komandan mah dititah ku bupati bae bawahanana siap Bapak saya laksanakan. Dititah ku gubernur siap. Awewe gubernurna lalaki kiai nu dibere duitna siap. Tarolonya sapan siap. Teta diperintahku jelema mah siap dan tapi diperintahku Allah sakitu make baret beureum di dieu lagi bintang lagi geus lain 5 de 7 di dieu tidak ku Allah teh siap ya kita ulah korupsi teh tapi ku komandan mah siap dan masyaallah eta mah deres pimpinan ieu mah aya hiji lalaki nyandung di nongora baik kanu kolot jarang cari orang bojong hiji waktu bulan puasanya kanu kolot lah ingat dicarekan dari naon datang kanu kolot kaje mohon seberapa itu balik oh sakumaha ditanyaku dan Ramil berapa itu balik ya dihitung baik hitung baik di mana baik gua ya jadi mana di itu ada tengah bulan itu baliknya. Itu baru naik ke hitung mah. Ya kan ke kamar. Ya nah kamar. Di kamarnya nak bubuka. Nu kolotnya bubuka. Ayo cari bareng. Hi, bari bulan puasa dia itu balik terus. Sekalian kesempatan. Kumaha teh cakna siap dan. Atuh kira-kira dititah kudu kolot sieuneun jasa siap dan keneh bae. Kabeh ge siap bae tapi dititah ku Allah kadang-kadang beuteung ngadayut kumisna mablang jenggotna tempong neangan warteg nu teu kadeulean suku Masya Allah coba deuleu ku urang aya budak leutik umurna kakarek 89 tahun aya nu kuateun puasa 10 tahun kuateun puasa nyana teh dilatih teh ku indungna nu 11 tu 12 tahun mah geus pogoh loba jasa tama SD ieu nu kakara kelas 3 kelas 4 diajar puasa kuat teh kunaon nu gendut teu puasa di pasar kemis eueuh nu kitu teh eueuh tama dina ayana ge tama kikiriman ti Cikupa tama eta ya Allah mun dipikir ku urang ibadah teh kos kitu kapten tinggal kapten tapi loba nu teu puasa jenderal tinggal jenderal tapi loba nu teu puasa prajurit tinggal prajurit tapi teu puasa ketika dititah ku komandan nama siap dan kabeh ge eta bae tah Ki Haji titah kuno kolot siap dan tapi titah puasa mah keulah masyaallah
Iyalah lamun teu imanan wah isaban mal karasa gedena Ramadan. Tuh jadi lawanan Ramadan teh lain lalagaan, bahkan ditambahan deui la khulufu fam-shaim atyabu indallah min rihil miski. Bauna ambe sungut jelema nu puasa leuwih seuit tibatan ambeuna minyak misik. Masyaallah. Coba ke bulan puasa ambean sungutna. Bandingkeun jeung minyak misik. Coba ke ieu ka Kangjeng Nabi. Barang diambean jah henteu. Jadi mah bau kadal. Paringanan aya indallahan atyabu indallah leuwih bagus teh munggu Allah. Min rihil miski ibatan ambe minyak misik ieu seungit malaikat ge ngadeukeutan jalma nu puasa. Seungit jasa teh malaikat. Masyaallah bisa komunikasi manusia jeung malaikat, model para rasul, model para nabi, model para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuari batu jahun kawali Allah padahal dina Al-Quran ayat ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum ya PKS bagus percayaan kawali Allah. Wahabi tis percayaan kawali Allah. Nyana mah nyana nyarekanan ka Imam Syafi'i wali Allah. Ka Syekh Abdul Qadir wali Allah. Kege nyana ye bakalna ye ngusuk panyarekan nyana. Emang kumaha di Indonesia malain lalagaan lantaran anu ngembangkeun agama di Indonesia para wali Allah, sementara kuari loba kelompok-kelompok anti wali Allah ngusruk sia di tabakar eta ke dia. Ih, lalawora emang kumaha gitu wali. Teu puguh teu karuh kuburan di mana karangarana di Tanjung Priuk. Terjadi seperti eta di Cikini eta mun lain wali Allah moal bisa. Yang loba-loba di Indonesia jenah. Nah, ini kuaripan di dia ngaji ini lain jelema kabeh. Setan sawareh mah ieu teh. Aya jin di dia ge termasuk wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu jelas yakin wali nikah mah aya jasa ieu. Tuh, la khulufu fam-shaim atyabu indallah min rihil mis. Ya Allah. Lusa ini farhatan bagi jelema nu puasa bakal boga kabungahan dua. Hiji farhatun hina yuftiru waktu buka pohara jasa bungahna. Wa farhatun hina yalqarbah. Kedua kali kabungahan jaga di akhirat ketika urang dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu. Nikmat jasa kaparangi urang jeung Gusti Allah. Panggil ke Junaid Cikupa maju abdi Pak abdi Gusti Junaid mohon malaikat manggil coba buku Ned iya abdi buku barat tahun hirup Ned lalu bawa omong ayat tulisan nabi dinya Ned pan tenang amat Ned atuh kula mah salat biasa puasa biasa gimana imanet Cikupa azo kapuri citra ente pernah tadi ngan ngutus doang palingnya amprok jarapi ieu mah puasana maju bisa ningali langsung ke mah kaku ku urang kuari di ibadahan Allahu akbar sami Allahu liman hamidah kabeh nu ku urang kuari disebut-sebut Allahu akbar sami Allah at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah tabangsa lillah Allah nah jaieu horenganan Gusti Allah engke bae teu bisa kuari moal bisa kitulah kagagahan bulan Ramadan nu jelasna deuk mawa urang dibawa kana kasalametan yakni dimualkeun asup ka neraka rek diasupkeun ka sorga gagah jasa ieu bulan Ramadan. Sambut bulan Ramadan lantaran gagah jasa, agung jasa jeung mulia jasa. Mudah-mudahan urang kabeh diberi panjang umur, bisa datang ke bulan Ramadan sehingga urang bisa ngalaksanakeun puasa di bulan Ramadan. Intina urang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
di bulan-bulan tertentu boga katangtuan nu paling istimewa di bulan Ramadan teh katangtuanana unzilat suhuf Ibrahim fi awal lailatin min syahr Ramadan. Awal bulan Ramadan turun buku Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Unzilat at-Tauratu li sittin baina min Ramadan. Taurat diturunkan di bulan Ramadan tanggal 7 setelah genep 7 berarti. Wa unzilal Injil diturunkan kitab Injil salasa asyarata mabaina min Ramadan tanggal 14 bulan Ramadan. Wa unzilal Zabur di samana asyarata khalaq tanggal 19 Ramadan. Wa unzilal Furqan di arba'ina isrin khalat min Ramadan an mu'tamadna ayanan Al-Quranul Karim diturunkan tanggal 25 bulan Ramadan. Diitilafkan antara 25 jeung 27 nu mu'tamadna tetap tanggal 25 bulan Ramadan. Jadi luar biasa bulan Ramadan. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah ieulah urang ngadengkeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayyuhan nas qad awwallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan. Man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fima siwah. Wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fima siwah. وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر زيادة في الرزق من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعزق رقبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. Kayak ceramah Kangjeng Nabi. Sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuat. Ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1.000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asan aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar henteu jauh moaing gitu urang mangsa kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah waing dia kayak kepanggil kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entar dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? Da Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi ka beladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh di dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang bas mah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset asal ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i, cabok. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, atah keneh sama ku. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah.
Tapi kuari kan kadenge kurang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan. Kadenge kan naon nih. Pan angel amat cenah. Ngajai. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepret panas geunaheun komo aya si doi di. Wah. Buat iiuh. Doi teh naon emang nyaho gitu nyaho. Geus datang syahrul azimun qad aghallakum syahrul mubarakun bulan anu pinuh ku kabarokahan di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah, emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu. Zikra li Rasulillah dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahun nya mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat asal aya munkarat epas asal aya nu main gaples epas aya nu main catur buaban kunjana aya anu main kartu buaban kunjana aya nu korupsi bagi dua. Jakarta sama kos kitu mah henteu mah henteu bawan kunjana ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya anggeus jadi lembu ujianna sasakaran Nazarudin tadi Dayus tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah, Indonesia barang reformasi jadi kieu isin aing mah make dasina ge. Tambah leleb kieu, Masya Allah. Mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sekali deui, mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah, mun kadengin kunya na teh mah. Kadengin nyungkun ka naon cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cekaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oye pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik ke heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak ngora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat wajib Rasulullah lidzalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun muina gagah ieu kan karena pelentat-pelentutna mui.
anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieun mantap ulah salah milih pejabat tak kudu da milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mokos kitu. Moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit we atuh. Misal kadel kopehna mancrit we wae kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh ieu cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sih budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat. Tidinya lah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram. Taruhlah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram. Ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngebuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina ambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap nu ngomong tangkap nu ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuris ya naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati absaral a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hese ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar ma inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula. Cek abah teh abah manggihan Lailatul Qadar. Deuk maot teh dongeng ka kula. 3 kali salila hirup. 3 kali manggihan Lailatul Qadar teh. Hiji keur waktu masa antren.
di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang budak. Dong Lailatul Qadar. Dong Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting terus tahajud salat blah. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji. Nomor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sing hade. Ya aduh saya orang tiku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ribu aku dibakar grogol ieu budak. Ngarep Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make anduk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateu geus daya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih bagus tibatan 1000 bulan tinggal urang wari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawuan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husnatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi bi khislatin minal khair kana kaman adda fardatan fi masjid. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man adda fi fardatan saha jelema nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman adda sabaina fardatan fi masjid. Sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan, sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye.
bisa ngezohor sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrul sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pemajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Deres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu Bang. Dipaksa kuno kolot. Ayo, teu siap dan nya. Tetep neng, sieun ka Allah ih. Ya, kebal kan ya. Bulan terbalik-balik. Ayo, kajian Ramadan ya. Bisa, sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol. Masya Allah, siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru thawabuhu al-jannah. Sabar ganjarannya adalah surga wa syahrul muasa. Wa syahrul muzadatuhu rizki jeung bulan ditambah-tambah rizki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pambukaan ka jelema nu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Maghfirah teh luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabat teh kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisiki tamratin. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu li dzunubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik ganjaran. Aduh, orang mah diomong gitu teh, diomong gitu, asana loba nu mere ya gua. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu hayang mere, ayo mah lain asana ieu, loba nu mere ieu. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu, udah aing ieu, biar usaha aing hayang mere, Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil jeung deui keistimewaanna wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha ganjaran nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mengis dobel nage dombel dada ikut. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pakai kalkulator teh pakai ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta, berarti bunganya sabaraha kana? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta sabaraha bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana
Kitu silalatu neraka ngambeu ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan. Ya, ieulah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kullu najidu ma naftiru shaim. Kami tentu boga yang merepang bukaan qala Rasulullah Kangjeng Rasulullah yang telah wahai Anfatara shaiman ala tamratin syurbatin main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu nutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju boga kitu hiji korma bikin hiji korma boga salegut cai bikin salegut cai bogangan saukur saserat sudah bikin. Ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah sehingga urang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya di ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban salasina yauman sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah salge 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal pihakiman ra'ahu ningali hilal bagi jelma anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha sebab urang kudu nyaho wa salisuha bisubutihi pihakim man lam yarahu bi'adli syahadah. Nomor kaobatna diakhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teh sah puasana. Na ieulah urang tunggu informasi Badan Ru'yat Indonesia ke aya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di Badan Ru'yat tim di Indonesia tinggal tunggu irah lamun nurutkeun hisab qot'i hitungan falak jatuhna penon ieu lamun hitungan efemeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur manan. Nah, lamun efemeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55 18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya jangan ngomong tegak arti ini ulang terima bersih lagi bulanan insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55,26 jabru berarti 7 derajat ya arah ulang 12,54 kacaritakeun nu kos kitu nama terpenting tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat,55. Iyalah efemeris Inggris.